Bismillahirrahmanirrahim. Awas makarai. Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka duku, duka paling, mulakna di parasihan, duka tarungu, duka sare, surahna kula ieu rada ulaan. Daun awi, daun gedang ngalana dipanetikan, manawi keur harudang surahna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas. Itu sadar. Mugi-mugi ya Allah nu tamatna wala salam kalian ikhlas dikeresakeun ku Allah sing lalu badui. Sing aya nasib angkat ka Mekah, ari balik ka beuli sawah, kajieun imah nu megah, ka beuli mobil nu mewah, milik nasing tambah, rizki nasing tambah, pamajikan isi tadi hari Rio sudah makan. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sadaya, sateacana payogi diguningakeun birehna penting ieu mubaleh kubur sorangan. Jadi wayahna ulah dono milu pidato selebat kuring keur ceramah dina harti tong maka ngomong lamun kuring can ngajak ngomong tangke lamun kuring geus ngajak ngomong yuk urang ngaromong siap sadayana atur nuhun. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta jalan sing kuring lumampah kalayan guar bahasa jeung kata katut kalimat anu sejena lumaku kalian ngaguar catur anu sumawana jantan ukur pikeun bahan tapakur keur para dulur nu salihna ieu lembur taya lepat mah kamisin kuring nuhunkeun widi utami ka para kiai utama ka para ulama tekantun ka para pining sepuh tekaliwat ka para aparat sareng pajabat kang sim kuring nyepretkeun kesining hati nu dina waktos nu ayeuna keur kebab ku kabingat ti Gusti nu Maha Suci nu tangtu ibu tak santiasa neguh bapak tak santiasa nebat
sehingga ibu bapak sadayana timbul dina pikir jeung hate pertarosan naon kabingan nu diraoskeun ku kuring waktu ayeuna peryogi ku ibu bapak diuningan kuring bingah amarwata suta bingah nu taya hidana wirehna penting ieu nu dihareupan ku kuring kok isi kok pamengkeun sadayana jalma-jalma nu aya dihareupan kuring kabeh jalma-jalma anu hariru kadeuleu ibu-ibu ting arutak hariru bapak-bapak oge nu salawat palihara hariru sadayana hiji oge anu pae minujing selek dihareupeun sieun kuring katawi sadayana cara gerbage mung dina waktosna ayeuna sieun kuring peryogi nganuhunkeun nembe kersana Kang Kiai nu ngajantenkeun MC parantos mulut doa ti sadayana kadang wargi khusus kangge sieun kuring wires sieun kuring dina waktosna ayeuna masih keneh 50% cager tersana papu sim kuring dinten tadi kirang langkung jam 11 kakara dicabut jarum infus di rumah sakit sim kuring keneh 2 dinten 2 wengi diinfus ku perawat anu geulis tapi sim kuring teu bunga sabab nyeri kabina-bina tah tapakna kakawis aya hideung di dieu ieu tapak jarum sim kuring teh geuring matak dirawat oge isi teu apa teuing teu naroskeun da ieu mah berita da berita mah teu kudu ditanyakeun tah sim kuring nyambut kana tugas pangarsakan kiai cager mah keacan ngan ari ngaran servis pelayanan ka publik di nomor hijikeun kedah nama sawo dokter sim kuring istirahat 2 minggu ngan sim kuring 50% cager inget kadulur sim kuring di kuningan nu bade muludan jeung teuing insyaallah kuring nyamperkeun jalmi nu soleh nu saroliha jalmi nu saagama jalmi nu sarwa sahadatna sareng sim kuring sepuh anom jalur istri di dieu yakin sim kuring bakal cager ku hakikat Allah duake para sepuh sadayana dikali ayeuna lebihkeun ka payuna sim kuring bakal ngeras cager alhamdulillah hatur nuhun mugi doa para sepuh dijabah ku Allah amin ya rabbal alamin sim kuring cager papu nu mana papu iya alhamdulillah kasih begitu umisan kawas ambil umisan baku alhamdulillah terus gitu aku mah umisan ulah lele oke kumisan kira kuku ke kumisan itu aku mah nyirikeun aku tela laki nu sabenerna ieu mah papu kumis eueuh godeng eueuh janggut eueuh buuk panjang ditanya di tukang saha nami teh nur cenah gitu nur naon mali ka tukang Nurdin kapan ngalieurkeun batur ieu mah ngalieur batur ku alhamdulillah paku mugi-mugi istiqomah mugi-mugi amanah sing benten pamarentah anu amanah mugi asa dipercaya ku rahayat biasa percaya ka rahayat sing janten pemimpin anu amanah amin ya rabbal alamin dan sababna kuring ngaduakeun ku teh pan pamarentah bapakna rakyat ari ulama indungna rakyat ngaran ulama jeung pamarentah nonton sok bersaing kudu bersanding tong bersaing tong bertanding ieu mah ajengan jeung pamarentah diadu saha nu jadi korban rakyat ngan pamarentah sing beunang dibenerkeun ku kiai salaki sing beunang digeuykeun ku pamajikan sing nurut
kasalaki mun salakina turutaneun pamajikan mun pamajikan geus paseakeun salaki nu jadi korban saha anak tapi itu maka paku salaki kuring pamajikanana akan kecil anakna yuk babarengan pemerintah dan ulama jangan bersaing jangan bertanding mari kita bersaing sangkan anak tebus setuju pamit itu Master of Ceremony karting paingan Allah muncul ini penartib wanci cekurang ngorap pengelas acara ajak sepuh panggung waktu munkolot nyebut protokol eta kasundangan bersimpuling di hormat pengersakan kuanjeun popo batur salambur nu pangkatna rada luhur dibandingkeun jeung gubernur ngahirup teu amur mapur unggal isuk dan ke buktosna kepala daerah tingkat 7 nu geus teu geut nyata ketua RT aya Pak RT Pak RW aya Pak Lurah aya Ibu RT na aya Gogo Pripu Raja numpuk sangsara Raja bangsa Raja barata eta suka duka dari RT Gogo Pripu Raja numpuk sangsara Raja bangsa Raja barata eta suka duka dari RT datang raskin eta sok pusing datang BLT eta sok jengkel ngomongkeun kudu teu KBT laras kitu teh datang ke tukang ngomongkeun sing sabar Bapak RT nu teh tata RT Pak RW nu teh nonton gawe eta Pak RT aya Pak RT aya Bapak RW nu teh nonton gawe Pak RT nu teh tata RT Bapak kadus LPM kali PPD nu PDP guruna teu pati gede Bapak guru tukang mangkut, tukang ngarawu sadaya apa tuh pemerintahan desa Inggris itu berada jasa para kiai utara pak kiai dan batur selamat saya para jangan tetap kabur ajan dina diungan para alim ulama unggul dina bidang ilmu agama ibu aja bapak haji itu bakal anu piluji ibu-ibu bapak guru lupa yusdiku pantes ditiru Patani anu maruti padakan anu saranang pamudi jemar hati pemuda nu jemar dada dumateng para piling sepuh kang sami rabuing dalam dalu meniko kang sami-sami kawruh hormati muga-muga kita sedaya dipun paring rahmat lan maghfirah kali Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal ngartos sapa boten iki wong Jawa ana urang Sunda aya wong Jawa ke urang Sunda loba hari Jawa jangan lain nah ini Jawa mawong mun Sunda eta teh jalma hari Sunda dan Jawa teh teh dulu eta baraya bedana teu pati loba urang Sunda lamun nyarita identik kana huruf A urang mana karena huruf Jawa ama karena huruf untuk kurang sudah tatang berarti Jawa itu ayah patah tangan tentu gejeng nanti dia jika Purwokerto menjadi nama untuk kurang Sundanana berarti Jawa cek kurang Sunda Katak berarti cek Jawa Bangkong kapan kotok mah ayam cek kurang Sunda Katak berarti cek Jawa Bangkong kotok mah ayam mau tidak jadi Bangkong dor kali itu jadi ayam mau nyerek kodok naon cek kok sok jadi kodok mantan bohong dia naik masih jujur kosong di kolong itu hidup mah
Banyak ngaji bohong. Kalau ngaji mah kudu jujur. Kosok-kosok tara-tara. Naon sababna? Dengan kejujuran masalah akan cepat musnah. Dengan kejujuran masalah tidak akan bertambah. Dengan kejujuran proses akan cepat beres. Kunaon putan ngebangsat duit rakyat beres asa diproses. Sabab makin ada sepupu salah mela diri dengan kesalahan. Andai kata kita salah, terus buku salah bela diri dengan kesalahan, jangan harap kita akan menang, sebab jalma bela diri dengan kesalahan bagaikan kita mencuci arang. Ngumpah arang, ini manggoda salah biak cair. Terus, terus buku nggak bangsa, terus buku salah, belahan kesalahan. Ini mangunan ambil duit leres saja terus hukum abang satu rakyat cetai mah buru-buru jujur terus ditanya teh ku KPK ya beda karena siapa mali duit rakyat mohon duit apa proses hiji ACC sabaraha jumlahna 5 miliar 2 kamanakeun duitna beda 3 kamanakeun dipakai barang beli opat karena naon mobil naon deui motor naon deui imah sawah ka beli dan tenang kebon muhun naon deui liang naon kucing bola kapan aing gapai kanan itu mah penonton dan kedua liang naon kusabab nu ditanyana balita badannya gede nyarinya muter halayak balita itu cadel tuh bisa dimuter jalma anu bisa dimuter jalma dewasa lu inget nak liang nak karena dia kubur ku sama balita cadel tuh bisa dimuter lu diinget-inget liang kubur pingadakeun mainan modal tapi inget-inget liang kubur apa liang kubur kubur tukang kerja tangguh diberi yang kubur apa? Oh begitu banyak pakai beli yang kubur awet rumah nabi diberi kudu ditanya mata gila kalau bandinya proses nanti leo kan itu leo kan itu ini memang harus proses awak bokir loba tuh beres-beres mana minta oh nanti dong kalau bagi kenakanan karena dia masih bagian konsumsi batin izin teknologi kan lain di sini ikan tak beres buruk dengan hormat Bapak. Selama saya melakukan tidak ada fokus
tuluy ngopinahareun abdi tuluy atau mungkin abdi tuluy ngaji ngopinahareun nomor hiji berdua. Nomor hiji ngopinahareun abdi turun. Nomor dua abdi ngaji ngopinahareun dua. Kami berada ngaji kau ikut supaya ngaji fokus menunjukkan John STB kami kalau kita kemarin manut ES terganggu fokus ngaji terganggu siap ngaji itu. Ini semoga menjadi salah satu kritik untuk pembangunnya. Walaupun bukan saya yang mengaji, semoga kritik ini menjadi satu bahan untuk disiplin untuk pengajian selanjutnya. Karena sama sampai mengausnya, kalau kapaluna disiplin jadikan salah satu konsekuensi dalam pengajian. Mari yang mengaji ini orang-orang yang bermakna semua. Sekalipun Pak Ketua Panitia menuju diantara secara etika telah diredupkan. Mari itu orang nomor satu ketika berbicara secara etika telah dihormati, ulah kena wawun ulang diri. Di panitia atau diantara antum begitu makanan etik tidak beretika kan sopan ya itu sesopan lah kurang dia ketua panitia itu ulang umur kurang itu tidak beretika tidak estetika tidak indah itu kan ya aku nanti kurang dia antum begitu makanan sama menang kepengen kan itu sudah formal masalahnya. Nah, kalau seandainya ditata formatnya bagus, akan menjadi contoh. Tuh, itu tertata harus bisa. Andai kata kesan sudah seperti itu, semuanya punya nilai dakwah. Jadi contoh kamu sendiri. Siap untuk ke depan seperti itu siap. Kenapa bicara seperti itu? Karena secara tidak langsung saya pun panitia. Karena saya pun bekerja di acara ini. Ya di acara abdi sampai baru. Sama abdi itu diserahkan dengan panitia. Tapi abdi bekerja dalam acara ini. Peduli. Memiliki terhadap acara ini. Ingin sukses acara ini. Karena abdi datang gering-gering. Oke. Abdi panitia di acara ini. Orang sukses acara ini. Jadi mudah-mudahan kita membuat acara seperti ini dengan antusias partisipasi menjadikan Allah pahala untuk kita, nilai dakwah untuk warga desa Cihideng Hilir yang dulu Cihideng itu punya nama Watang Batu Ari Napaku mendelik kapungkur udah desa kan ini Watang Batu Ari bahula mau beri Batu Ari itu berkira ya kapungkur tahun sabar buah beri jangan dari Gusti berharga itu Batu Ari di rumah pemajikan ya bahula ya Batu Ari teman ini herang-herang jengkein banget pemajikan rumah daripada Batu Ari terherang bahula mau ini istilah dia nama balik doi karena banget pemajikan dia herang-herang ini pohon doi aingan catat gara-gara ya kardus siwa liang leres gitu cok tadi tekana liang jadi kudu jujur proses lambat untuk beres masalah makin bertambah maka kurang kudu betah di jujuran ku salaki betah di bohongan ku salaki
Dangukeun para tersangka. Maka akan sekecil apapun masalah di dalam rumah tangga jangan ada yang disembunyikan. Laki-laki yang bijaksana, sekecil apapun masalah di dalam rumah tangga selalu ada keterbukaan, selalu ada transparansi. Lak-lakan ada yang disebut salindung. Maka akan berilah kejujuran terhadap seorang istri. Bila mana di dalam hati akan air karakter yang nyandung berbeda ke pemajikan. Pak, Deti Widian Koce. Terus aku mungkin itu mengambil bohong. 1 juta. Rumah tukangnya bohong. Itu hidup kita jujur siap, kita jujur siap. Oh sok kecil di kodok. Oh kan ya. Oh sok kecil di kodok, sok. Asal banget kamu di kodok. Ngodok kosong. Kosong ngodok kosong. Itu saya itu. Akan kosong ngodok. Bagus. Di kodok kosong. Bagus. Moga-moga akan singkeni pahala. Eta diantarusna. Ya disko pariman disko ya mun bisa pariman.